Nama Januar Nugraha, bade ngadongeng kuda hade budi. Hiji mangsa, aya maung eukeur mah geus kolot katambah gering ngalungsar, handapeun tangkal kai bari gegerungan. Sata-sata nu kungsi meunang ka nyeri ti manehna, ngarumpul ngariung di hareup maung nu keur gegerungan tea. Cek munding, ah sia mah gegerungan, rek nyambat ka saha moal aya nu nyaaheun ka sia mah, sato jahat, munding ngomongna kitu bari ngagadil maung nu keur gegerungan. Nampo kalakuan munding kitu sakabeh saton nu harita aya di dinya sareuri akeuy-akeuyan. Kabeh saton nu aya di dinya ngaheureukeun maung nu keur sakarat, kajaba sakadang kuda. Nampo sato-saton sajen galumbira. Galumbira teh manehna mah ukur gegodeg, cek domba. Kunaon sakadang kuda kalah gegodeg gitu, lain tejeh tah si belang ku sampean. Lain baheula si belo ditekuk tembal kuda. Kaula mah lain teu ngewa kana kalakuan maung teh. Ngan waktu ieu kayaan pan keur gering parna. Manehna teh keur sakarat sakedeung deui oge paeh. Kuduna mah sato nu keur sakarat teh ulah diheureuikeun. Meureun cek batur teh, lajen aya kawani ka anu keur sakarat. Saenggeus ngadenge omongan kitu, sakur saton nu aya di dinya jempe sarta penting laleos kaleuweung deui.